Ada hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Kileuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Sampurasun mitra, wilujeng mancok di channel resmi Mitra Dongeng Bang Bandung. Puringkal rek malik damungeun kanyahoan ku jelema, tapi jo tukangeun ge aya nu datang jelema limaan marawa obor mending ngebur hurung haseup hideungna mulak ka luhur. Diburuan Imah Jalil jadi cangku obor. Mereka tenyo aya orai gede ngaburingkal huluna make makuta sarta matana moncorong hurung. Gro salah saurang teh ngagro mani bedas naker. Orai, awas euy, orai gede. Cenah bari luncat ka tukang. Bari ngadeg-deg buriak nu sejen munur deui sarua reuasna, arina nya orai nu sakitu gedena mah. Cileng-cileng malunur deui untung. Obor teu murag. Anjing kalah tamah rage grame pate malang jeung baturna meni ngiwud. Kijalak roncenak kaget lantaran tujuanana can hasil. Kalah geus datang manten jelema loba. Mun bisa ngomong mah rek bebeja yen manehna teh rek mateni si Jalil anu jahat. Hitung-hitung nebus dosa. Tapi hanya akal Kijalak teh ukur bisa ngomong jero hatena. Orai heuy orai, maredogan cenah kabur. Ceuk RT gogorowokan. Nyerokot tuh mah kabur heuy podaran. Sekiju mah deui akhirna atuh mitra. Nabi kabur berjelema teh baralik heula nyokot pakarang. Teu lila geus jul-jul deui samakta pakarangna. Obor ngalobaan atuh tambah caang. Nu di imah keneh ting torojol bijil bari marawa pakarang. Atuh jadi rame ting garero moro orai. Puringkal Kijalak roncenak usik kulusur maju kanu suni rek nyingkah biribit anjing dengar udag. Kijalak amek sabrot ngaburaku peurah keuna ka hiji anjing kowowong anjing ngakuak bru rubuh terus kokosodan awakna tutung kawas kaduruk mana horeng peurahna mati pisan. Nenyo anjing nu paeh sakali murah jelema jadi ngarengkog mundur. Awas bahaya euy peurahna mati mundur. Cek Mang Rusman manehna ngelingan ka baturna sangkan ulah sologoto. Buriak jelema teh mundur deui. Kulusur orai maju deui ninggalkeun Imah Jalil. Lain teu sanggup ngayonan jelema, nganggeus janji dina hati moal rek ngaganggu deui manusia nu tanpa dosa. Malah ayeuna ge niatna teh hade, rek ngalah jalma anu jahat, ngabelaan anu bener hanya ka teu bisa ngomongna. Tapi da urang lembur mah teu nyerahkeun. Nyahona teh orai mah ngabahayakeun. Mana komo nenyo anjing sakali ngabura ku peurah geus paeh, beuki sieuneun beuki ngamusuhan ka Kijalak teh. Benturan ku batu gede tah. Cek RT mere parentah. Aya sababaraha jelema anu nurut tergeyeng pelawar batu segede kalapa teh dibaledogkeun. Blug kagigireunana pelawar deui anu sejen, plig teu keuna. Aya saurang nu rada meneran tapi nyoredat teu matak nyerieun. Aduh, hanya ka make loba jelema. Mun teu si Jalil geus kojor ieu. Cek Kijalak roncenak dina hatena. Bari terus maju salsena keur teh lumpat terusuh. Daweuh kasieun manehna mah init sote ngajenan ka urang dinya. Tapi palabejeng kanca-kancana terus ngudag. Pamaledog tapi kamurubut kawas hujan batu. Batu segede-gede kalapating kareblug atuh mitra. Pak RT teh jempe mere komando ka kanca-kancana sangkan ninggangan orai ku batu galede. Malah aya nu ngagunakeun tumak sagala. Tapi eueuh anu karasaeun ku Kijalak mah. Aya naon euy? Cek hiji sora rada anggang kitu nanti bari lumpat mamawa obor. Gok kanu loba jelemanya pada ngabeja nyen aya orai gede. Atuh bahajanta ge pahibut milu maledog. Da malang bisi orai ngaruksak jelema. Gulusur-gulusur orai teh beuki jauh ti lemur tapi terus pada ngudag. Akhirna blus orai teh kanu bala gurubag kana balungbang batu murubut ninggangan orai. Tapi teu dirasa ku Kijalak teh manehna mah terus mubus kanu buni asup kana sedong. Kamana? Cek lebe bari alak ilik oborna diacungkeun. Tuh kana balungbang lebe. Kumanya teu beunang yeuh. Rek terus diporo atau kumaha yeuh?
Wah, hese ka balumbang mah yeuh. Keun bae antep lanan. Isukan urang tulikeun deui kajaba mun aya nu wani turun. Bergen deui ka luhur, sina ka lega. Ah, sanu wani atuh kumaha mun dilagleg ge. Cik Suhinda. Nya geus, antep atuh euna mah. Cek labe. Mitra kaum dangu jelema recok ngaromong obor ngagebur hurung. Haseupna mulek ka luhur kabeh ge ngarasa kaget ku oray anu sakitu gedena. Ngan hanya ka teu beunang. Wah, ieu teh mimitina. Cek bahajanta nu datangna paneuri katara napasna ngahega keneh. Mimitina mah ganeng ku sora anjing we kuring teh kaget terus turun kaburuan. Atur ge sarua deui Rabu daratang marwa obor ari pek teh oray bah. Ani gede geus aya di buruan Imah Si Jalil. Tak gitu bah. Alah, oray naon nya euy. Nya ka teuing atuh. Mah siluman mah kitu Rusman. Oh, siluman anu sok dionang ku Si Jalil. Penting ieu datang meureun ngarupakeun wujud oray. Ah, moal bah moal. Sabab cek bapak ge siluman anu dipuhit ku Si Jalil mah geus ditewak cenah ku baladna. Heuh dibawa ka nagarana moal aya deui ka dieu meureun. Nya kitu cek Api Wiraga oge. Ari geus oray naon atuh nya? Hanya oray biasa we meureun. Kabeneran nyasab kalau meureun lah. Urang poro we isukan. Lumayan resep urang tibatan moro bagong eueuh. Kalah capek we jeung padaya teh geuning. Jeung si Abi apruk-aprukan teh. Bebeunangan teu. Mending ieu we urang moro oray. Tapi tiba heula ge kakak lemur urang mah tar aya oray gede tapi nanya. Cik Suhinta semua heraneun. Heeh, paling ge oray kisi kalau mau urang mah. Si Masnan anak Suhinta pipilueun. Lah tong pipilueun ka kolot Masnan. Cek si Toleng anak Mang Rusman. Nah, make jeung nyarek pipilueun sia. Kumaha dewek we atuh? Si Masnan ngamek ka si Toleng. Panona molotot untung aya RT pok dielingan. Ih, naon ieu teh pupugu ngadon pasea? Geus kana ka? Si Masnan teu ngomong deui. Tapi hatena mah amak lantaran geus dilami ka ceceg ka si Toleng. Geus aya sababaraha kali kajadian anu ngabalukarkeun si Masnan amak. Ari si Toleng ukur nyerengeh manehna mah tara ngumar amarah, tapi resep ngabanyolan. Kumaha ieu teh atuh euy? Cek bahajanta deui. Lah balik wae mah tuh. Naon balik oge tapi kudu aya tulina ya. Oray anu sakitu gedena teu meunang diantep. Sabab bakal ngabahayakeun ka urang sarerea. Luhur mun ukur ngaganggu hayam atau domba. Kumaha lamun ngaganggu ka jelema? Cek palebe dari anak ker. Isukan urang badabi deui lah. Mun bisa mah ulah wakal liar ieu. Urang moro heula oray. Cek RT. Atuh balarea nyarebut 1 juta cenah. Geus kitu mah bring baralik bari recok ngaromong. Nyaritakeun oray nu bieu tas dibaberik ngan hanyakal teu kasusul. Daweuh anu wani ngudag tepi ka balumbang. Sieun bisi cilaka jaba poek deui. Akhirna jelema teh baralik ka imahna masing-masing bari marawa pikiraneun sabab najan kumaha bae oge ku ayana oray gede teh nimbulkeun kahariwang nu lain lumayan. Ari Si Jalil harita teh ngajentul diuk sorangan di tengah imah. Hatena rada keung. Kacurigaan mimiti datang boa-boa ki jalak roncenak teh geus teu satia ka manehna. Da buktina geus sababaraha kali dionang tapi teu daek datang wae. Malah majimatna ge geus leungit bari jeung teu kanyahoan ka mana-manana. Heran aing atuh, kunaon bet jadi kieu, naon sababna ki jalak roncenak bet teu daek datang atuh. Naon kahayangna anu teu kacumponan ku aing atuh. Rasaan mah kabeh oge dicumponan. Malah yang ku patahu gojali ge dipangmeulikeun atuh. Ah, nya bener teu mata kaharti ieu mah. Kumaha atuh? Cek ganandengna Jalil bari ngusap antarang. Panona melong kana samak butut anu didiukan ku manehna. Keur kitu mah urwi nyamperkeun gek diuk hareupeun anakna. Memeh ngomong teh melong heula rada lila jiga nu hayang sidik kana rupa nu jadi anak. Geus rada lila, ok ngomong. Jalil, aya kejadian aneh deuleu. Teu pupuguh kaburuan imah urang make aya oray gede. Untung aya anjing, untung deui tetangga kaburu datang. Lamun henteu mah boa kumaha. Cik pikiran ku maneh oray naon nu datang teh Jalil ieu. Mitra kaum dangu nu ditanya teh nemalan kalah ngarahuh. Teguh manehna oge keur bingung lantaran ki jalak roncenak teu aya datang, kalah datang pikasieun. Manehna ge nyaho pisan di buruan memang aya oray gede, rupana pikagilain. Itu kunaon kalah ngahuyang. Mama, man itu sabar pisan atuh. Uing teh keur bingung atuh mah. Nya bingung teh mikir naon? Mikir naon maneh teh Jalil?
jimat teh leungit atuh mah teu bisa dipake naon-naon ayeuna mah kumaha atuh Jalil terang-terangan ka Inungna. Oh leungit nya teu naon-naon atuh leungit mah eta bakal leuwih hade Jalil jeung tibatan matak mawa sasar ka diri maneh keun bae da tadina ge teu boga. Nah Urwi atoh we nu hayang ngadenge jimat anakna leungit teh nya puguh Jalil curing panonna morotot. Mahari mah atuh ka anak teh kalah kajiga anu ngajejele atuh pan bare to dititaku maneangan jimat atuh. Nah ari geus boga kalah ngomong kitu atuh jeung deuna make nyalakeun ka uing atuh pan mah anu keukeuh maksa sangkan uing buru-buru boga pamajikan atuh. Jalil kalah maido ka Inungna. Nya heueuh. Kami manitah ge neangan pi pamajikaneun ieu, lain neangan jimat picilakaeun. Maneh mah hiwal, jimat teh kalah dipake teu puguh, buktina mana? Eueuh awewe hiji-hiji acan anu kapimilik, anu kapelet, kalah parae. Bohongan jelemana sarombong ieu atuh ngaharina wae ka uing atuh. Mun kabeh jelema ngahina ka maneh, narik dipaehan kabeh. Ya heueuh ari ngahina mah atuh. Tapi maneh sorangan teu ngajenan ka batur Jalil, mata kitu ge manehna anu hinaeun batur. Nu mata ieu sing bener kalakuan teh ulah sok mawa karep sorangan. Tah kieu akibatna. Nah itu si majeng merek atuh pan anu ngamatahani tah kieu atuh. Jalil buncelik amakeun pisan. Oh mau ningali Inungna make jeung rawah riwih rek ceurik mah. Kami mah teu nitah maehan henteu. Teu nitah neluh jelema henteu. Nitah ge melet, beda melet jeung neluh mah deuleu beda. Urwi ge beuki sewot. Mani molotot bari kekerot jeung bari lowa-lowe kituna teh. Jalil ngahuleng manehna teu daekeun ngomong deui. Breh kabayangkeun basa manehna mimiti datang ka Aki Kasam. Sarua kawas bieu pare-area omong heula. Aki Kasam nyarek kana jalan jahat ari manehna keukeuh. Malah kungsi rek mateni ka akina. Jalil rada poek hatena akalna jadi mintul. Kalah matak nambahan bingung. Yeuh Jalil. Mate geus era, deuleu tetangga teh kabeh ngomongkeun maneh. Atak ge geura eureun, kunaon masih keneh nganggo gulung jimat edan. Piceun ka ditu piceun. Geus leungit atuh, teu kudu dipiceun atuh. Heuh, syukur leungit mah. Tapi kunaon maneh teh ngahuleng wae. Pikiran jimat atuh. Can kalah mangpaatna ku uing tapi kalah geus leungit panten atuh. Mun kitu carana mah uing kudu nepungan deui Aki rek diajak imit deui ka nagara cadas teuas. Nyokot deui jimat atuh. Montong Jalil montong. Yeuh, kami mah teu ngidinan mun maneh teu ngagugu kana omongan kami. Rasakeun akibatna. Kami mah teu suka, teu ridho. Moal ngidinan ka maneh. Geus ngomong kitu Mama Urwi ngojengkang deui. Bus ka kamarna teu kadenge deui sorana. Pusing meureun boga anak teu beunang diwarah. Ari Jalil ukur narik napas jero terus nangkep tuur bari nganteur lamunan. Ngumbar sawangan, pikiran kumalayang ka mana-mani. Kacaturkeun isukna. Lembur dungus geus guyur deui bae harita teh kira wanci haneut menyon. Harita teh kira wanci haneut moyan. Punten. Kana menyon wae nya. Jelema geus jual-jual ka hareupeun imah Pak RT. Harideng sorangan teu karana diparentah, malah masih disamper jeung baturna, sabab masing-masing ngarasa teu aman. Melang ka kulawargana masing-masing bisi jadi korban orai teh. Manuk recet bisa rada hayam raung kongkorongok me jeung domba pating berele. Mata kuaas ari neuli kadinya mah. Mana komo dalangit telenglang tay aling-aling. Alam bengras pikabetaheun ngan rokaya di sisi lembur aya orai gede mah keueung. Beuki lila nu datang teh beuki loba, malah bah janta oge anu imahna rada jauh geus aya di dinya, make pakaian sing sarua hideung, mamawa hiteuk beusi jeung nyoren bedog panjang meunang asa. Wah teh geus siap, hayu atuh berang mantem yo. Bah janta ngabedega nulak cangkeng sumanget naker jigana teh. Ayolah. Pinta semununang tang. Ke kieu mah can datang ye. Maler teh. Lah si eta mah lela pisan. Itu beunang dianalkeun kawas teu aya pangabutuh wae.
Ieu mah teu kudu diparentah atuh, kudu hidang sorangan euy. Sababun orai ngaranjah lemur rek kumaha. Orai badag gitu mah moal seubeuh kulimah hayam atuh. Kulimah hayam moal seubeuheun. Sabot gegelandang kitu, Bah Janta teh. Torojol Ki Juma jeung anakna anu geus dajaka sagedangdan, lengkep jeung pakarangna langsung dibagiakeun ku Bah Janta. Budang-budang teuing Juma. Lah, lewe teuing abah mah. Urang saeutik gegelandang eta boga si bungsu ti gurus kabalong. Lain ku kitu euy. Ieu teh kapentingan umum ya kudu diheulakeun. Tapi nya teu naon-naon ari budak cilaga mah. Teu kunaon-naon Juma. Teu kunaon-naon kumaha ngaranna ti gurus kabalong. Ya baseuh atuh. Jawab pinu ku leutak deui. Geus lah, ayo urang dit. Cek labe. Ya bener ayo atuh. Ayo. Bring kabeh ari nit diluluguan ku Bah Janta ngalut ngengkeuy ngabanalut ngemat-ngemat nyatang tinang. Samakta pakarangna kawas norek ngajugjug ka medan perang. Ting gareblig ting dari gleu meuni segut jeung sumanget. Awewe jeung barudak lalaco di sisi jalan budak leutik dikelek ku hilungna. Bari ngaliwat teh Bah Janta pepeling kanu di lemur, sangkan hati-hati jeung waspada bisi orai lumpat ka lemur. Gancangna carita jog anyog ka balungbang nu keuting teh. Reg sararea teh eureun taki-taki siaga nyarekel pakarang. Bah Janta badami jeung inohong anu sejena. Putusanana balungbang anu dipake nyumput ku orai dikepung. Anjing dilepaskeun sina nyusud orai. Ayo, tebang. Tekan ku sia, ayo. Beunangkeun tah. Mau diandalkeun iwati maneh, ayo. Mang Rusman ngaburkeun anjing hideung. Kawawak anjing teh ngagogok bari lumpat meuni nyampeng. Blus kana balungbang. Sarana kadenge meuni ganeng pelecet nu sejen lumpat nuturkeun rageg patemalan jeung baturna. Bah Janta jeung kanca-kancana siaga ningker balungbang anu bala ku kakayon. Geus kacipta mun sakadang orai norojol tinu bala, pantesna teh celengeuh huluna bari letahna lel-lelan. Ayo tablo, udah goy, udah tablo. Suhintang bobotohan anjingna jegug-jegug sadasi tablo. Bari kukurusukan kanu bala. Torjol aya anjing bijil tinu suni ungas-ingus kana jukut. Teu lilablus deui kanu bala manting kawas anu sejen. Bah Janta jeung kanca-kancana geus teu sabar. Anona rutret kanu bala di barung kuratug jajantung. Tapi nu diarap-arap teh teu bijil wae. Ari anjing kalah ting torojol bulak balik we teu puguh. Kumaha anjing deh? Anjing sia nu buntung teh euy. Balabug deui make diingu anjing bodoh kitu mah tuh. Bah Janta makan-makan ka anjing. Atuh puguh we nu bogana teh keuheuleun. Pada-pada ge boga kuring. Boga kuring mah. Boga ge bodoh. Bah Janta teu leum-leum. Kuring nu turun ting. Nu boga anjing buntung teh, manu buntung buntutna teh panas hatena. Asa dihina ku Bah Janta. Teu asa-asa gorobas brus kanu bala turun kana balungbang anu sakitu jerona. Dihandapna poek dah yeum ka iuhan ku kakayon. Hati-hati euy. Beka mana teh, awas bahaya, hati-hati. Ceker teh rada reuwasin. Teu gidinan mun air nekat kitu teh tapi nu dicarek teu ngagugu. Anger we ngurusu ku gurawilan kanu akar. Jut ka dasar balungbang hawana karasa tiis kenca katuheun loba lukut. Harieum paroek tapi eta jelema teu aya kasieun. Gada tukang moro. Malah harita ge bareng jeung anjingna anu buntung teh. Eta anjing teh geus pangalaman paranggi moro bagong. Bah Janta colokok atuh. Teu nyangka yen eta jelema bakal nekat kitu tapi teu bisa magar kumaha. Ukur ngahuleng nu sejen ratu jajantung bisi kumaonam. Malah sajeroning nungguan teh baroga pikiran goreng bisi eta jelema dileg-leg orai. Heuyeut sawatara waktu gorobas aya nu gorobasan pelecet anjing teh maju ka girang. Obat anjing paudag-udag atuh sarereat curing hak. Boga sangkaan yen orai maju ka girang mapai balungbang. Ka girang euy, ka girang. Cek labe pilibit jelema teh ka girang. Mapai sisi balungbang kabeh percaya kana sora anjing. Da pasti anjing mah ngudag orai. Tapi barang ditelak-telak anjing na we nu kapanggihna mah. Orai mah henteu teuing ka mana. Ada eueuh euy. Susu terus ka kidul. Cek labe bari terus lumpat pangheulana. Nu sejen nuturkeun. Tapi tetap teu kapanggih orai mah. Reg sarerea eureun ari anjing kalah muih. Hiji ge bener bener. Bah Janta gogodeg ngarasa heran ka mana orai. Mari geus ieu euy. Eueuh nu nemalan, da nu nyaho.
Ngan untung keur kitu teh torojol aya nu bijil tina balumbang. Kayalian iwati lalaki nu tadi teh rada ngesang jeung ngahegak sararea colohok. Ayo nake, Eta lalaki bari papeta. Ya aduh. Pajanta teu persayaeun. iya pangkukun kita kan kajero sedong oke, daya mau burung kapangi, boro-boro rai gede ukur segede leungeun. Segede leungeun ya pasti kapangi, ari aya di dinya mah. Ieu mah, Mah ayo be. Nuhun ku teuing atuh. Elak urang teh kahilir. Ayo balik deui yuk. Mang Rusman bring sararea kahilir deui bari jeung ting lalieu rada sieun, bisi ambrok jeung oray. Najan loba batur ge anger we sieun mah. Sabab peuting geus pada nyaho, orayna gede pisan. Cag tunah heula nu keur neangan oray. Ayeuna urang kocapkeun Jalil. Harita teh manehna mah teu guyub jeung batur, isuk-isuk teh kala init ka sisi balong. Diuk hanapeun tangkal rambutan nangkep tuur bari neuteub ka balong. Menyo lauk jair anu keur ngalayung. Sora cai dina pancuran kadenge nyerelek da leutik. Di kajauhan kadenge sora anjing. Cai pamiceunan di balong Jalil ngocor ka hiji solokan. Eta solokan teh beuki laneuh beuki gede, beuki jero jeung bala. Nya balumbang teh nu keur diubek ku Pak RT sapara kanca dina raraga neangan oray. Kudu kumari aing ayeuna atuh. Geus idiku saha teh gagal atuh. Sabab jimat kalah leungit. Kudu kaki kasam deui kitu. Jalil ngomong sorangan terus ngahuleng. Ngalamun mikiran lalampahanana. Cita-cita anu hayang boga pamajikan samar kana kahontal. Lain jimatna anu teu mati tapi salah ngagunakeunana. Kalah dipake ngabinasa deungeun. Barang keur ngahulang kitu, tina solokan kadenge sora nu saheng jeung aya nu hos-hosan. Mimitina mah teu pati diwaro da keur betah ngalamun ngumbar sawangan. Tapi beuki lila beuki jelas kadengena malah mamani geus asa tukangeun. Kebek Jalil teh ngarenyag terus nangtung bari luak liuk. Neangan anu saheng teh. Nanaon eta? Sora anu saheng. Saheng kitu atuh. Jalil luak liuk deui. Barang bae kasolokan kebeg ngarenyag satak rekebek panonna mani buncelik. Ulu punuk muriding sakujur awak ting sariak. Ngoceak atuh manehna ngoceak satak tanaga. Oray, tolong, oray atuh. Gajeng, lecet Jalil teh lumpat. Tesirikna notog-notogkeun maneh tina awahing ku sieun. Ciker nengar tangka caubru labuh koreja tudang deui beurang-beung lumpat ti buburanjat bari anger gera-gero menta tulung. Kocapkeun anu disada saheng teh memang bener oray. Lain oray biasa tapi ki jalak roncenak. Anu keukeuh hayang meunangkeun Jalil rek dilegleg, rek dibinasa. Sabab cek pikirna lamun si Jalil masih kene hirup urang lemut dungus moal aman. Jeung deui ki jalak roncenak boga anggapan pangna manehna bisa dihukum kitu teh gara-gara si Jalil. Harita teh oray gede celengeu awakna anu badag nyum jeung panjang teh minuhan sorokan leutik. Eta we cai ge tepikeun ka Kabenung, budal ka luhur huluna celengeu we. Matana nu bolotot mencerong ka Jalil nu geus jauh sabab lumpat meniti paparetot. Menang si capek ngintip kalah kabur tapi ada moal kabur ka sisi langit si eta mah. Moal sabaraha kadikjayaan anak. Awas ya Jalil. Diudag ku aing manajan nepi ka Gunung Putri oge. Gulusur eta oray teh maju meni ganca. Sorana tepi ka saheng porobot tangkal sambel jeung pager teh rebah kadupak. Buringkal oray teh lumpat ngudag Jalil. Sedengkeun Jalil harita teh terus lumpat nyelang heula ngalieu ka tukang. Reh oray ngudag goak deui menta tulung. Wah, budak oi, budak, tolong. Atuh. Leungeunna rangah ka luhur ari lumpat teu nenyok kana tincakeun soredat gebut labuh. Tapi kanyeri mah teu dirasa korejat hudang deui beurang-beung lumpat beuki tali. Nya dina kaayaan kitu. Bah Janta jeung kanca-kancana anu keur neangan oray ting rarenyag. Da ngadenge sora Jalil gogorowokan menta tulung. Urudul daratang ka sisi lembur lalumpatan mani rusuh Bah Janta pangheulana. Dituturkeun ku Ki Juma RT jeung nu sejena. Anjing ge nuturkeun bari rageg mani ganeng kaayaan jadi geunjleung matak bangreung. Pasti oray teh karanya lembur euy. Aduh bahaya euy. Mangkali loba barudak. Cek Bah Janta bari terus mangprung lumpat pangheulana.
gancangna carita. Rombongan Bah Janta geus tepi kasih silembur beuki atra kadengena sora Jalil anu terus gogorowokan menta tulu. Gajeleng-gajeleng Jalil leluncatan, jol kaburuan imahna gajeleng kana golodog jeger nengar panto, blus ka jero kudu pruk namru dina paluku. Jalil, kunaon ari sia kawas budak wae kalakuan teh. Mak urwi barinya kelan sapu injuk. Daker sesapu di tengah imah luaseun. Tapi Jalil teu nemalan panona kalabun celik beungeutna sepa. Ari awak kalotorna labuhna geus sabaraha kali. Turna bocok bijil getih. Jalil, kunaon sia teh kunaon? Aduh mah, ayang kawin, ayah orai, tutukeun panto atuh. Jalil, mani hahehong bari maksakeun hudang. Gebeg Ma Urwi ngarenya gerewas gancang nutupkeun panto. Tapi hese rek dipagehan teh tulakna kalah rujad. Engselna nyengsol puguh we meuni bingungeun. Kitu kadenge sora aneh mata keung. Sora orai dikasieun puguh we Ma Urwi jeung Jalil meuni ngadeg-deg. Memang hari teh Ki Jalak Roncenak geus tepi ka deukeut imah Jalil. Ki Jalak Roncenak geus calengeu di pipir imah matana bolotot. Untuna centang awakna ngacepat ka kebon sampe. Cukut pejet kagalai sisitna herang kurilapan katojo ku panon poe. Ieu masih Jalil teh. Amrukeun wae kitu sakali ngababo kage moal burung ajul mancaura. Awas ya. Ki Jalak Roncenak geus siaga pikeun ngancurkeun imah Jalil. Buringkal awak Ki Jalak Roncenak ngaburingkal. Ngawahan masang tanah garek ngababukeun buntutna kana suhunan imah Jalil. Tapi samemeh prak gawawak sada anjing manding nyamer ka hareupeunana disusul ku baturna. Ketika rageg matak gandeng puguh we Ki Jalak Roncenak teh kaget jeung amek asa dihalangan. Anjing edan di podaran sia ku aing. Jurung gunung buringkal awak Ki Jalak ngaburingkal. Sebrot hapurakeun peurah ka anjing anu panghareupna. Gaik anjing deh gagaikan kolepak ngakoler. Kakerjetan sungutna calangap bari molotot kerjet kusak hos pae. Bareng jeung paehna anjing burudul balad Bah Janta daratang kadinya bre aya orai keur calengeu. Saderea ngareng koga tuh munur deui sabab sieun dibura ku peurah. Wah geus aya di dieu deui si gelo teh. Awas munur bahaya euy. Peurahna bahaya munur. Bah Janta unur-unuran atuh baturna ge munur deui. Kepung, siagakeun pakarang. Cekelebe, sarerea geus siaga pakarang geus dicarkel aya nu nyekel bedog aya nu mawa tumbak. Bah Janta geus ngalugas bedog panjangna. Mang Rusman ngajingjing gegenir tina ruyung. Nenyo kitu Ki Jalak Roncenak ngarengkog deui. Teu tulus rek ngababuki mah Jalil teh. Sanyan amun manehna aya niat pikeun ngalawan jelema 100 urang wae mah moal lila ngabinasakeunana. Tapi eta orai teh jiga anu boga pikiran. Datangna kadinya teh lain rek ngaganggu ka urang lembur dungus tapi sana naon kitu datangna ka urang lembur dungus tapi sabalikna. Nyaeta rek nembongkeun nu jahatna nyaeta si Jalil teh. Aduh geus daragang deui wae jelema teh ngagokan wae ka aing. Kudu kumaha geus ieu. Mitra kaum dangu sadaya Ki Jalak Roncenak terus huluna celengeu matana bolotot mencorong ka jelema anu ngagimu. RT kumaha yeuh? Perangan Bah, perangan. Gunakeun sakabeh pakarang hayo bareng. RT mere komando. Hiup belesur aya anu ngalempagkeun tumbak. Keduk soredat. Seseukeut tumbak teh nyoredat teu kana kulit orai teh kuprak. Murag terus ngagoler. Wah, teu teurak euy. Anu sajen hayo, tarajang euy. Mitra kaum dangu jelema teh kabeh oyak burusut. Watu sagede-gede kalapa teh ting gareglugkan awak orai. Tapi da teu karasaeun jigana teh ngan ukur getek belawar deui tumbak geduk nilai terus murag. Bah Janta kaget lantaran nya orai anu geduk teu laku pakarang. Batu sakitu murudul kawas hujan tapi teu aya gunana kabeh ge ngampul. Ki Jalak Roncenak teu ngarasa nyeri. Ih ngagokan wae yeuh. Bae da loba keneh waktu aing kudu ini teu ti dieu. Kudu nungguan bongona jelema loba. Cek derenengna Ki Jalak Roncenak terus malik kulusur maju lalaunan. Luar leor mapai sela-sela tatangkalan. Mun kulitna pareng pagesrek jeung tatangkalan kadenge saheng mata keung. Wey,
Ulah careceng, ayo maju, maju. Tewak, oi, tewak. Usman, wantong gagal bah, siate. Kumalawan buntut tengah babuk, munur, munur. Pajanta melangen bisi Mang Rusman digebugku buntut orai. Tapi nu sejen teburung nuturkeun da panasaran. Hayang ngababeri ke orai. Najan teu beunang oge sakurang-kurangna nyingkah ti lembur bisi ngaganggu ka barudak anu keur ulin. Glusur ki jalak roncenak maju lalaunan. Sasena keur lumampahna teh. Ingit oge lain sieun, tapi embung boga urusan jeung jalma area. Saterusna orai teh pada ngudag, pada maledogan. Tadi dibaberik di teangan tapi ka digulik sektetela geus kapangi mah teu bisa naon-naon eueun nu mampu newak. Tapi najan kitu ge wawanena mah kawilang galede. Saurang oge teu aya nu mundur, tapi terus ngudag orai da cacak mun eta orai ngamuk, saurang oge moal aya anu kuat nahan. Akhirna orai teh tepi ka sisi walungan. Sora cai dina curug geus kadenge seah cai di walungan, mani ngaguruh. Bah janta jeung kanca-kancana terus ngabeberik orai. Kumai teh yeuh rek dibergeun ka leuweung. Ciker teh. Kapak saweda ka bisa ulang ngan semat ngagebahkeun. Anu sanggup newak keun paya nyingkah we ti lembur. Tuh tuh, buru ka walungan tuh. Cek palebe. Harita teh ki jalak roncenak geus tepi ka sisi walungan. Ujubar kana cai terus teuleum, tapi kaciri keneh ngalameng hideung maju ka girang. Lus kanu suni, didinya aya sedong teu pati jero tapi hieum. Ijalak roncenak ngarengkol dina sedong, uluna celengeu kana beungeut cai, sedengkeun bah janta jeung kanca-kancana geus leungiteun tapak. Orai geus teu kaciri atuh ukur barisan nangtung sisi walungan. Wah, eueuh gunana pagawean teh yeuh. Kapanggih ku kapanggihna tapi ukur bisa nutur-nutur. Tapi teu mubah bah, sabab mun teu kaburu mah buat tadi ge geus naruksak. Sabab tetela orai teh pinter. Urang sobot init manehna mah kalah kalos kalmur. Untung eueuh budak anu ngulam perang di buruannya. Ya bener, mun aya budak teh moal burung dilegleg pasti eta teh lapar meureun. Ceuk Mang Rusman. Jadi ayeuna rek kumaha tuh yeuh? Bah janta bingungeun. Ya teuing atuh da geus ka walungan mah tah mah hese atuh yeuh. Tadi oge keur di darat, teu bisa naon-naon urang teh pan. Temal teh. Tungtungna jelema teh ngaliud sisi walungan, marlong kana cai. Sedengkeun orai mah geus mernah dinu buni, ngareureuhkeun kacape jiga anu salsena keur. Mungguan simpena jelema niatna tetep teu leungit, hayang newak jalil. Anon poe beuki luhur panasna meuni moreret, sora manuk recet di sarada patemalan jeung batur. Cai walungan seah ngaguruh, ibareto anger bae kitu jiga anu teu malire ka urang lemur dungus anu keur bingung. Nya akhirna bral sarerea mulang ting lalenghoy bangun capek bari jeung eueuh hasilna. Kahariwang beuki gede kasieun meuweuh bisi orai balik deui ka lembur wanci peuting. Nu boga doma, nu boga eme jeung ingon-ingon sejena sieun kacolongan. Da pasti orai teh lapareun, jabati kitu melangka barudak leutik bisi jadi korban orai. Aneh nah orai naon nya euy. Cek si Masnan ngomong ka baturna, nu harita ngaleut aya kana genepanana ka asup si Toleng. Harita teh aya di dinya. Eta teh orai panjang jeung gede. Pokna si Toleng bari nyerenge. Risi ya Toleng. Ngomong ke tara bener wae euy Toleng. Hayang dipepekeun ta bibir teh. Najis aing mah menitara bener ngobrol jeung maneh mah Toleng. Masalah kitu. Kan heuh orai panjang dari buntet mah lain orai beurit meureun ngaranna. Cek si Toleng deui. Reg si Masnan teh eureun malik ka tukang bari morotot beureupna mani geus bulit-bulit we. Rek nonyok si Toleng. Tapi dihalangan ku baturna. Saurang japlang megatan saurang deui mun tangan leungeunna. Geus ah. Atuh dikitu wae euy make jeung rek gelut sagarupa. Ngobrol we bari samaraan ku peureuh euy lah. Ewa. Cek Jahri bari nuyun Masnan ngajak maju deui. Geuleuh tuh da euy. Mal ngomong sok ngahina wae tah si Toleng mah teh. Jelema lebokeun teh telo. Satong sia. Aduh, kadewek nyebut Neng Nong. Hanya kau mitra, kabujeng Neng Nong. Rupina dongeng garapan Manggarna dedemit Curug Sang Hyang. Karangan Ki Leuksa. Dinten ayeuna urang cekapkeun duit tadi heula wae. Hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kanu parantos ngintunkeun pangrojongna. Mudah-mudahan ieu dongeng teras nya mitra kaum dangu. Atuh kalina teh eta atur nuhun sakali deui ka mitra-mitra dangu
anu cinta kana ieu acara deui. Insyaallah enjing kumanggarna diteraskeun deui. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.